acan yang kieu. Nah, Lobanya ngalut. aya tah kakarak asup duaan tiluan. Ma abdi hoyong disapa abdi ti Riyadh Arab Saudi cenah mah. Halo Rian, semoga kau sehat ya, sehat selalu. Amin, amin, amin. Nah, insya Allah abdi 3 tahun deh iya mangga. Ieu ti Wintarsih Bandung emak sing sehat panjang yuswa amin. Amin, minta sih, terima kasih. Nembe opat usum emak hatur nuhun doana ti emak nembe opat usum gitu. Doakan ku masih sehatnya, Sing sehat. sehat, panjang umur kalian. Doakan mage sing sehat deh. Emak sing tiasa ngahibur Sing meureun tiasa ngehibur, kasadayana. singkat tampi hiburan emak mesin tapi ka kamarane pun di luar negeri mah. Tisna Sutisna Ah, mak. eta sok aya teh. Salam cenah Halo mak. Sutisna. Bae ti sumber kambing tukang domba. Oh, halo. Lain bunjur domba mak cenah lain. Lain bujur domba ya. Oh, bener. Ada pun domba. Oh, Tukang domba lain bunjur domba. tukang domba. Ti sumber kambing. Oh, sumber kambing. Sumber kambing. Salam pokoknya. Oh iya Tisna Sutisna anu ti Bogor teh ya nya ieu mah. Tisna Sutisna mah. Hah? Salam kembang baik. Oh, salam ka Mang Bae. Bae. Oh. Oh, kan disampaikan sok museup da unggal poe ge. Salam ka Mang Bae. Oh iya mah ti sumber. tak iya Milah Jamilah mah assalamualaikum. Salam emak ti abdi orang Ciranjang anu nuju di Abu Dhabi. Oh, waalaikumsalam musuh sing sehatnya. Si Akang apal teh cenah ieu titisna ieu ka sumber kambing apal sumber kambing mah. Mak ulah gadang wae atuh cenah tiririn mak tah. Nyata kaluman mak teh trikeun sare ieu teh. Mumpung aya dadang dari di dieu ieu teh. Keur nyaba ka emak nya tah yang penak ieu teh ka emak. Abdi teh dadang peek abdi ti Cicurug. Tengah haja ka emak nya teh kulem hoyong penak sareng emak meureunna tos katilu kalina lah ka dieu. Tah ayeuna teh meureun hoyong lep jeung emak cenah emak hoyong lep cenah hoyong nyapa. Nyapa Sugan we cenah aya nu aya keneh anu nyaring pake teh geuning aya gitu. Dah ya saya ngomen dina itu pandai teh dibales ku abang mah teu bisa mah teu bisa nyapa hiji-hiji. Thank you mah langsung tanya. Doakeun emak sing sehat, Rin oge sing sehat, sing buru pulang deui sing salamet deui nya. Sing bisa ketemu jeung emak ka dieu. Amin. Sok anu acan hadir mangga gerah hadir. Mumpung emak aya. Mumpung emak aya ieu nuju live ya di channel Naradang Peek. Di Antos. Aya mah ieu. Malam besok. Tah ieu aya ti Milah Jamilah keneh mak. Oh Kang Dadang cenah Peek. Cicurugna paling mana aslina abdi ti Parakan Salak ti Cikupa Desa Lebak Sari meureunna naon teh Kecamatan Parakan Salak. Tatras ieu ti Milah Jamilah amin emak cenah sing sehatnya sukses terus kanggo emak barbar pamili sareng teh ulena. Terima kasih teh ule besok pasti live ada. Ada sekarang lagi di perjalanan ya pulang. Lagi dijemput dia mau pulang. Iris kerasa itu masuk. Cicurugna paling mana? Ari Kang Tisna emang aslinya di mana Kang Tisna? Ini buat germil Kang Tisna teh barare. Di pak. Gutru teh Kang Tisna di dia mah. Kita mah mulus mereka Kang Tisna. Doma gitu mah. Ingat teh kulitna ka emak. Tapi sumber kambing mah. Iya Kang Tisna sumber kambing mah upami telepat rencangna Kang Mono teh sanes ta ieu. Sok mangga nu eta acan lebat mangga ieu emak nuju begadang emak nuju lab hayong nyapa cenah ka sasrebar emak itu ka cucu emak sok mangga diantos.
imah sugan we aya ieu non teh Bonus Lin. bonus THR. tah ririn ieu ti ririn keneh iraha emak cenah sareng si lebay deui eta tadi ge atos si lebay tadi ge aya ti dieu insyaallah malam minggu tah video nah anu sareng si lebay mah nuju di-upload ayeuna acan beres di channel ieu aya tadi emak nyarekan si lebay tah judulna teh emak nyarekan Yeyen monyet jengkolan. Monyet kos Yeyen kos monyet jengkolen judulna eta nu jadi upload tapi acan beres gitu tadi teh aya Yayan teh di dieu sore teh ya live malam minggu jeung Neng jeung bule jadi dina ieu masih lebay terus ieu ti Tisna keneh abdi asli ti Bojong Jengkol Sumber Kambing Bojong Jengkol Sumber Kambing mah eta meureuneuan anu caket paburok merenya sing sukses wae Kang cenah Dadang sareng emak eta emak resep cenah resep huntuna uing mah cenah menta kulit teh tamal aing huntuna abdi kenal ka Sumber Kambing mah osok ningali abdi nuju damel di Bojong Jengkol abdi nuju di Japa sok lewat wae abdi sok nongkrong di warung si Umi geuning warung baso teh ya warung baso si Umi anu paguru teh ya abdi ngabaso teh abdi kontrak teh eta payeuneun warung baso pisan abdi ge emut cenah Sumber Kambing teh hilap deui abdi teh berarti ayeuna mah emut abdi Sumber Kambing teh eta heeh henteu di eta mah di Caket Paburok lembur Paburok teh naon Cijaha lin eta Bojong Jengkol apalah hatur nuhun atos tiasa hadir di channel Dadang Peek hatur nuhun pisan ya abdi ayeuna nuju aya di bumina emak di Lengkong nya ieu teh Lengkong Tegalega nya mah Tegalega abdi nuju silaturahmi meureun abdi teh tos 3 kali uwihan ka dieu teh gitu malah mah tadi abdi pernah sareng Mang Koseng di Bojong Jengkol ngobrol heula lami da abdi nuju damel di Japa teh koordinator teh Mang Koseng gitu Sumber Kambing teh tah meureunaan eta mah anu teh acan sasrep mangga disuhunkeun sasrepna sok sasrep tah Kang Dadang tah da ayeuna mah meureun emak di dieu wae abdi ge jasa sareng emak wae samingon teh aya 3 kali abdi ka emak teh gitu mangga kanu teh acan lebat mangga diantos Ririn ya ti Ririn mah iya tah Tisna mah Bojong Jengkol nya ya ti Ririn abdi mah sadayana di nonton anu aya emak na bungah nepi ka ngompol emak cenah Gusti nu Agung alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin ku nonton lagi syukur ya ti Ririn subrek euy kitu mah aya emak cenah Ririn subrek euy hatur nuhun terus mampir ka channel abdi mangga diantos kanu teh acan sasrep mun diantos sasrepna bantosanana lah kitunya kanggo channel ieu supaya abdi tiasa trust sareng emak gitu sing mencapai 100 emak tinggal sedikit lagi yang punya emak mah tinggal sedikit lagi ke mau nyampe 50.000 subscriber 100 hari anu abdi mah berenang tebih keneh ngan mudah-mudahan we abdi ku sareng emak mudah-mudahan cepet gitu naik nanya nyuhunkeun pidoan nanti sadayana amin ieu milah jamilah abdi nuju galau oge mun ningali emak ya ti milah jamilah mak sok cecengiran nyalira mak cenah komo keur ningal emak ngalanti Yeyen silat terus ya mohon ti Tisna Sutisna mohon paburok pisan eta CS abdi Kang sukses terus amin ya rabbal alamin kin cenah tiada nguploadkeun domba abdi Kang sareng jagalna mangga mohon insyaallah kin abdi upami aya waktos ameng abdi kanya tos apal abdi tempat nama kitunya da abdi sok ngalangkung abdi sok ameng ka Cijaha teh ka bumina sahilap deui lah abdinya da abdi lami damel di dinya abdi di Japa teh kenging opat sasihan lah gitu nuju ngabangun kemari tahun anu kamari merenya bulan puasa sami
tos tepung puasa deui ayeuna insyaallah kin amang abdi kadinya atur nuhun pisan tos mampir ya sumber kambing abdi mah lamun di warung teh sore teh sok ngalangkung mobil eta makana teh sumber kambing asa emang udah bener ieu abdi aya asli mah teh curug ngan kapungkur abdi damel di Japa janten terang da setiap dinten mobil sumber kambing mah ngalangkung wae gitu. Pas lagi masuk juga sumut. Wae. Abdi ini juga lo. Sok mangga kan utacan lebat mangga diantos. Halo, selamat malam. Ayo, siapa yang mau lihat emak? Emak lagi nongkrong, ya. Lagi galau cenah emak Lagi galau, emak oge ieu teh. Nungguan si eta teh bule. Lagi di jalan cenah ayeuna teh gitu. Nongkrong emak teh ieu teh. Panon mah tika rapat ieu teh sayang ke rumah. di luar cenah rasup. Lain mah masuk di. Ayanya Lain mohon nya ti tisna sutisna mohon obrok pisan teh cek abdi Kang sukses terus amin amin ya robbal alamin amin hatur nuhun pisan kin insyaallah abdi ameng jadi ngurangan ini tapi stay tune mah ya masih aya nongkrong Kuarinya. acan aya itu meureun jam sabaraha nya Jam 2 mah ya yuk. Allah Si Neng mah kuatnya sampai jam 3. Sarena kuatna Gusti hudang asar ya pokoknya. Sare ke jam 6. Sare. Ya sarua kabayar-bayar kene. Sare jeung sare beuting. sarua barang ieu teh sarua Paro panon nomor per. Sikina mah. Barang penting kitu kene. si gini ada bolor. Ketika nang paro betul Kulit satu. unggul. Kulit na redan. Kenal. Akhirnya nutup itu panon bober. Kulitnya ada barang nama. Bawa sih kena geus tengah lingkup. Jero. Kuki. aduh aya we Gaji. Lingkup ngampek. Aku sih kena temerem. Aduh. Anak kulit luhur. sok diantos mangga kana teu acan hadir mangga diantos kehadiranna di channel Dadang Peek sareng diantos oge sasrebna mangga Kotel maida. Ya Pak. Mun aing ngot belik nungguan mararane, ayo segera kayaknya laladir. Yang nempo aing tuh tempo. panon tika kalingkup Tiga kali lingkup panon aing. Gua cara ngaeta cara gayo teh cara enong cai. Aduh aing. Itu sebule teuing aing di mana betingan nampo kira kadang ge hadir betingan mun nyaring mah aduh. muhun temen tadi kan abdi asli Ujung Jengkol abdi masing sukses wae Kang Dadang sareng emak nya hatur nuhun kana terus lebat mangga diantos komentarna Penting teuing. Penting teuing Penting. tadi dah. Jam 10 tadi dah. Jam 10 jam 9. oh kuna timulena rada beurang Pokoknya terus maca ieu we. Maca tahun video aing jam 7 teh pun upload. nah ieu aya mah abdi Siti Komalasari mikum ma abdi Waalaikumsalam. Saudi hadir itu Saudi Halo, mah Saudi hadir. Hadir. Waalaikumsalam kif halik.
Heeh. Sama Kang Dadang Paek oge sing sehat sukses sadayana cenah emak tah di Sukabumi sanes muhun emak mah sok mama di Jampang. Mama di Jampang, mama ye nya Jampang Lengkong nya. Jampang Lengkong. Jampang Tengah Lengkong. Lip jeung emak si Haji sina ieu. Si Haji Berarti Abang. geus beureum. Moal mah jarang. Jadi aya ieu nu dongkap ti Tina Reksan. Assalamualaikum wilujeng wengi. Mak Kang Dadang Dubai hadir mak ya ti Dubai. Halo Dubai, selamat malam Dubai. Wilujeng Oh. wengi. Diantos sasrebna nya kanggo channel abdi ieu anu teu acan sasreb mangga diantos hatur nuhun pisan kanu atos. Bantos channel abdi. Tah yang loba eta mah kudu minang laet. Oh gitu nya. Si Neng ge. Aing lamun bisa mah jangan duduk pipir hawu. Bisa aing Enggak ga. geduk live-nya bibir hawu. Ada lu kan, aing bari nyamel oge. Boy. Ceduk aing geus bisa aing ga. Aing diajar ge mah aing oge. Live sorangan. Macana hese. Dari sorangan mah ya. Ngomong alus mesti Neng dapat ka baca. Alhamdulillah mak sehat terus panjang panjang yuswana. Amin. Insya Allah upama uwih abdi ti Cicadas sebenarnya Cicahum. iya ti di dia nama Cicadad duka Cicadas nyat iya alhamdulillah emak sehat ras cenah panjang yuswana. Insya Allah upama uwih abdi ti Cicadas bener gitu nya. Hatur nuhun pisan ka Siti Komalasari anu tos lebet. Oh, diantos kumaha dongkapna nya. Enggak. Sumpian diantos kumaha. Ka dieu. Artis ketulian Cingarupun. So kepantesan batur ngaduluk deh di kursi lagi oyang. Ya bukan nangguruk. Bari ditutupan eta lagi ku anu tiris cenah mah teh itu. Dimurigen. Di bedong. Ya aya mati Jiatul Sunda Selatan. Madinah hadir. Oh, halo Madinah. Halo. Wilujeng Sehat Tepang. selalu ya. Wilujeng Tepang seneng abdi ya di channel Dadang Peek. Terima Sareng kasih. emak. Terima kasih. Mangga diantos anu acan hadir mangga. Bantos Kang Dadangnya subrekna anu emak anu Kang Dadangnya. Sok bantos sok. Ye Titina Reksan wengi-wengi ting Kang cenah lipna atuh. Salam kenal ti Jampang Surade. Mak cenah. Terus ngebedong heula orok. Sukses kanggo channel-channel Pajampangan amin. Amin. Pajampangan amin. Ieu ti aya ti Siti Komalasari nya emak cenah. Kan artis cenah teh alhamdulillah. Amin. Kuat ngarungku nuk artis di bedong gitu. Banyak artis kieu. Aduh. Hatur nuhun tos hadir di channel Dadang Peek. Mangga diantos kanu acan hadir mangga diantos. Imam Wilujeng Tepang berenang di channel Dadang Peek sareng emak. Tong hilapnya sasrebna ka nu emak ka channel emak barbar family diantos oge meureun kanu ieu anu Dadang Peek mah diantos kanu teu acan kanu atosna hatur nuhun pisan diantos mangga. Kamara namanya tos sarare we meureunan. tadi teh mangkana wengi teh mana teh
tos bade bobo cuman teu daekeun ieu meureun teu daekeun reup wae. Nungguan incu Cenah pan cenah di incu di jalan. jalan jadi melang meureun mah teh ka incu. Incuna nuju di jalan. Ieu aya ti Milah Jamilah insyaallah pami abdi uwih bade ameng cenah. Ka base campna teluh teluh Jampang pami aya Yuswa hoyong pendak sareng emak cenah. Da dengolowan komrona Melawan corona udah serang emak sareng emak cenah. da Ngelawan komrona cenah. ngolowan ngelawan corona Comrona. comro. Mangga sok Sok diantos. ka dia ke dipanggieunkeun ku mat comronya. Adieu. Kuat tapi ke corona. Aing maca goblok. Di jelema dua di mata opat. Kuat corona. Comro. kalangan kucing Ieu aya ti tina Reksan, emak, aya wae Gusti, di Jampang cenah. Pan mantos terkenal ka luar negeri. Pada apal ayeuna mah atusan nya hatur nuhun anu da beuneunan di tos aura apaleunnya di luar negeri mah hatur nuhun. Nuhun, amin. Mudah-mudahan mangga jelegur. Jelegur pas petasan bebeut. Jangan petasan bobot irik. Padahal aing tepi ka reumah sayang seri. Batur makara rences ya kuari. Ya mah aja cuma agaran. Aduh serowe kot jararau dah. Aduh. Ieu mah hiburan we daripada pulang-pulang kaluman nya teh ngantosan nu bade eueuh cenah incup emak di jalan ieu teh. Emak teh melang urang gitu. Cenah urang lep lah sugan we cenah aya nu nyararingkeun kitu. Jo aing nyararing teh anu di Jeddah, di Saudi, anu di Taiwan, anu di Bahrain nya, nu di Mekah gitu tah. Heg lamun pulang ge tong poho ka emak. Corona lain corona, korma ngora. Yang mama tah cenah korma ngora pesenan. Cenah eta huntuna di blender. Di babak wae ngalulumpang. Di babak seki-sekina. kecet Ya tini Rina Reksan alhamdulillah atas subscribe Kang Dadang sadayana cenah anu tos collab sareng emak-emak sadayana ge atos subscribe mah hatur nuhun pisan. Hatur nuhun bungsu. Mbak Yeyen cenah mah Cuman korban-korana euy. ti Giatul Sunda Selatan. Heeh. Mbak Yeyen sina macul mak cenah. Arek Kisah kayak Sabtu Minggu. Insya Allah Sabtu Minggu ya libur. Urang sina macul. Ya Allah, si Yayan yang dicok-cok ke dua Iya aya ti Eli Anggraeni. Riyad mah Riyad selalu hadir kanggo emak mugi sehat selalu. Amin, musuh amin. Amin. Mangga diantos oge ieu sasrebna di channel Dadang Peek nya kanggo Eli Anggraeni. Hatur nuhun pisan atas hadir. Mangga kanggo anu lain anu acan lebat mangga diantos Nuhun gitu atas dukungan anaknya. Hatur nuhun pisan. Sing sararehat ieu mah di dinya. Ma aya sebenarnya anu janji arek eta teh mah arek kirim korma teh. Si Haji Abang anu ti pamilih asli Sunda tapi can hadir ninganan dia. Oh nya. Sok pamilih asli Sunda geura hadir. Tadi antos kehadiranana. Hadir. Saudi, Riyadh, Jeddah, Singapura, Malaysia, yuk mah yuk keur nongkrong yuk. Arek moe kudu untu. Sare bawa nanti aja ngomong aja. Aduh. Bangun. Haji pamilih asli Sunda mangga diantos kehadiranana diantos. Oh yang korban ngorana Cenah emak ieu arek mesen cenah. Hayang korma ngora cenah ka pamilih asli Sunda.
ih amisna kan mangorata aduh Hmm. ek dibebek ya aing lamun bek marere teh da nya lumpang di parun goblok Aduh. Ya Allah, ya Rabbi. Ya mah hiburan we. ini kan kata aing Astagfirullahaladzim. Udah Kita aku kumaha. aduh, Gusti Agung. Orang belakang saya teh komen teh pot nyari kulit putih pot kayak mana dikiih cenah. Ampun, jeung baru dak eta di Saudi. Heeh. Jika tas capek tas nonton cenah cenah kumaha patikan langsung cenah patikan cicing Ye. kelar mah cenah. Pasti mak Siti Komalasari pasti mak masih cenah gugah abdi ge cenah kemunyang teras. Mirah Jamilah mak pangpayuna cenah. Pangpayuna atuh mak cenah keluar naon negeri mak mak teh viral tadi nama cenah da nyebat moal tega rek masihan korma ngorah teh cenah teh kaburu emak nyebut di Medan Gusti deka kumaha yang ngomong cenah mah kela cenah aduh ya nyata abdi kesami ya yang ngomong Ya bilang ek digangsor ku aing. Tepok kada bela. ya Urang teu poso teh. Aduh, Gusti. emak sing curucut jepanona tuh aduh lain ceurik eta teh sing curucut Ya Allah. bakat tingku bunga ya ngahibur Ampun dah. Buat poho kaca poho kacape, poho katunu. padahal mati keur panen ya teh bener nama Oh, kudu kaberangan itu kudu nama. ya anu angal lebat ya al hikmah Cik Nong ikut nonton mah cenah Ayo. yang ikut nonton mama yang gembira ketawa cenah. Eta tuh ngomongkeun eta korma ngora cenah mun ngirim mah digangsor. Emang neura ku aing di kalemo mah. Kecuali di kolomo meureunnan. Atau dibebak jeung Babak siki-sikina siki-sikina. Emak teh catai careuh ngisim teh. Astagfirullahaladzim. Baru kayak sarwa meureun jeung eta. Oh, aduh, Bang Rasul udah Bisi kelar. kopi jeung. Ih, dia ngeunahna ya Allah, baheula ke teh empean dibere teh ini masih balik di Saudi na teh nya teh teh Gusti dibungkus na tisu. Pasti mah dicakar cara seronya. Singgara tenang teh kampayang aing. atuh jeung siki-sikina iya ternyata di darat berarti lamun dia mah jara radi cara segi capek Pasti. Lain cara eta cara kopi bangun teh. Lenung. Aduh. Ikut nonton mah yang gembira ketawa ya ya mah kan acan sare meureunna ngahibur mah hayong ngahibur cenah hayong hiburan lah gitu hapunten beli aya kata-kata anu kirang ieu nyuhun gede hapunten da memang emakna mah meureunna tos aslina kieu kumaha Ayo dia. Pada apal menurut mama kieu. nu tadi ieu cenah mah Eli Anggraini di jus we mak cenah we mak cenah ameh gampil di gangsor mah tangga Moal aing anu lumpang ditutuan. Jadi lamun ngising teh certai sero. Dicakar. Aduh, Gusti. ya Allah gitu aya we serintinya tati Jeung tina aing mah ngobrol jeung aing mah moal lapis serius. tati tina keneh mah nyuhunkeun pidoana we mak cenah Kang Dadang abdi seep sasih ieu bade uwi insyaallah mudah-mudahan tapi moal tiasa mak masihan korma ngora mah tos teu musim mak cenah pami di Saudi mah pasti nuju musim kena nya hatur nuhun
didoakeun Didoakeun. ku doana oge mama tos bingaheun Didoakeun ku emak sing sehatnya. sing lungsur langsar uihna Sing lungsur langsar uihna sing ulah aya halangan naon-naon dusu. Sing panggihan emak ka dieu nya sunya. Diantos ku emaknya. Kasih kabar tak Kakang Dadang arek kana ieu kasih abang kana channel emak, kana YouTube emak. jadi ieu mah sasasih deui mudah-mudahan Wah, sing tereh euy eta mah. min sok di dorong pidoana urang saring doakeun sing sadayana sing lancar emakna sing sehat Masih bener sehat. Allah moga-moga masih ditepungkan jeung incu-incu amin emaknya. asli emak cenah poho kacape poho katunuh ya timilah mak teu kuat deh kah cenah seri sorangan mak cenah jadi kulit beteng sarua di dege nyeri kulit beteng Nun kahibur bungsunya. alhamdulillah Alhamdulillah. hibur Mau ge sarua. Yang seri. nyeri kulit beteng sarua Aduh. Aduh. sok nganu acan lebat komentar di antos ta ieu hapunten mak Kang cenah kasadayana bade undur bade bobo Sok bageus sok. mak Kang tos sungi assalamualaikum kasadayana Waalaikumsalam. ya timilah kayak mah mau nempok emak lip teh kudu make pempas kenapa Sing kanal ke penpas. atau Lantaran kolot mah kieu aja lain saeutik. atau aja Gagu ludug saletreun. atau jadi akan emernya Nagog emer. Sarua aya yang kieu. aduh ya Allah ya Rabbi pemati lip teh cenah kudu make pempas nyata teh pempas menjadikan emer di anak Tuh, lamun aya mah anuk butut. Anuk butut dipake dodot. Aduh, bagoy. Aing kegeunah seuri euy. Da ge sarua. Baca gitu kan eta Aduh, mesti. Sama ti Eli Anggra ini terus ditahan mual seri tapi seri deui. Seri di wae cenah da kuatkeun hayang ngompol cenah. Sarua mah ge da. Alhamdulillah aku bisa seri ge meureun bunga. Kudu aprak-aprakan hayang seri di dieu we. Toleh pulen, toleh nikmat seuri nya. Anjir aing nya. Lain rek mangin naon aing bunga-bunga teh. Ti beurang mulai teh seseurian teh. Nya jeung si eta tadi. Da ge yang seuri eta pagean kitu teh. Pamanya serikeun si eta mah. Jinjat-jinjat. Pun Gusti Nu Agung. Mama yang seri teh nyisirikeun eta sora-sorangan. Ya Allah ini model kitu ceuk sora aing teh hohoakna. Tika rebe-rebe. Nyerekan batu tika sember-sember. Palingan ku sing cara katak di kula. Kalau aing nyarekan si Yeyen, eta masih eta Aep, babarak katakan si Aep. Adanya digablogan si Yeyen ku eta ku sapu nyere. Kerek-kerek di jero di situ. Bangung deh. Sini sautan. dan sare-sarena nyaring-nyaringnya mak Cara urang ya, mana batur ge. urang mangadu bako we dia Bako tika geus kulampreng deui ulud mah. Yo geus mana teh geus renghekna dari jeronya. Geus memang cara belong. Mah lupa. ya titina mah amin cenah mah hatur nuhun pisan pidoana insyaallah mah hoyong penak mugi-mugi aya yuswa sareng milik nama Amin, musuh amin. Aduh.
amin diantos ku emak yang kieu heula aing. emak cenah bade hayong kacai heula mana Yang seuri emak na cenah teu kuat cenah mana teu kuateun mana langsung kacai teu kuateun. Tuh ya ge beketing kadang rujuk. Mana nu juga cai heula. Ketisan aduh. Ya mah hayu urang ngopi. Di kopian deui. Mama babari cenah teu kudu ditanean ku ember. Kana congang we mah cenah meh babari. Tuh mah dicai seuri. Mama babari cenah teu kudu ditanean. Mak mah cenah sami jeung abdi cenah bahasana ge. Aduh ya Allah ya we. Mak mah sami cenah mak cenah milah ye jeung abdi cenah bahasana ge. Ada berenang mama tos kitu bahasana bari kumahakeun deui. Memang tos kitu cenah mama. Antosan mana nuju ka cai heula teu kuateun mah ge saruba ning hayang pipis nah. Mak cenah sadayana bade undur. Mangga tina mangga bade undur beberapa bo. Ini tadi mak hapunten mak cenah sadayana nya sok bade undur cenah. sok busuk beres sareda meureun di batur memberi subuh-subuh kudu hudang istirahat sok. Tah mak cenah anu tadi tah timilah mak mak Eh, mah babari cenah teh kudu ditanean ku ember. kana naon cenah? Kana congang we cenah Oh, mah bener babari. di genagong. Oh, jangan. Bener ku congang kana congang heeh. Mak mah sami cenah jeung abdi bahasana ge cenah mah. Heeh, bener. Entok nagok mah bisi pinu eta. Ngadu sekalian. Aduh, aing mah. Ampun. Buat mua. Simut atuh. Simut urang aya jaket eta. Aya di situ. Tiris tubuh mah. Itu janari, Pan. Janari ye, jam Janari, sabaraha? janari leukik. Jam 3 mak. Oh, nya janari Jam si tilu. Neng cek mama ge gara kada subuh. Subuh ieu mah. Jam 4-an si Neng gara. Tadi teh mangkatna teh ti dieu teh tabuh. Tah, Mangkatna teh tabuh 5 nu ngajemput. Neng teh kan ka Karawang nya teh ngajemputna. heeh, jauh. Ngajemput bule teh. Dugi Karawang. kaina can uih dari jalan keneh macet kayana mah kitu soalna tadi teh dinten tadi teh libur gitu nya. Macet tadi ge katingali kumaha di ieu di Ciawi. Oh, di Puncak. Saudi mama cenah ayeuna teh namanya tabuh 11. 11 malam. 11 malam. Oh, Siang kene aya di Saudi mah. yang gitu. keneh atuh. Di dieu mah tos tabuh 3 ayeuna teh. Duh, mama mah euy inget nasi biryani naon geuri eta karesep emak teh nu kitu. Aduh, Di Saudi teh mah nya. Saudi teh mama ampun. Pan mama keur di Singapura jeung papa sok makan teh ka Johor, Heeh. ka Malaysia. Heeh. Ukur 5 menit lah dina naonna dina Liberty nya geuningan anu Heeh. di bawah Ya, tanah teh Liberty, kareta di heeh. bawah tanah teh. Heeh. Ah, sok makan teh di dinya tah di Johor. Eta karesep teh nya eta nasi India, nasi biryani. Heeh. Pun mama ni anyaan. Ieu ti Rini Handayani mak, assalamualaikum mak. Cenah. Waalaikumsalam bungsu. Pami di mana-mana aya si emak selalu diplong cenah resep kana nyariosna hatur nuhun hatur. Nuhun, atur nuhun.
sareng sasremna nya Bisa diantos. srebna bungsu atuh ame buburu emak geus sampai 100. Heeh, sareng anu ieu. Arek kaganti huntu. Arek dikawat mah huntu make behel. Make behel 12 cenah. Kabayang nyerongodna make dikawat Agung. Pemi di mana-mana aya emak cenah selalu diplong. Nah, hatur nuhun, hatur nuhun. Kayubun. Mama tos aya di sabaraha channel anu utamana channel emakna merenan emak babarapa mili tak ayana abdi ngiringan sareng emak gitu. Sok subrek Hatur Kang nuhun Dadang. pisan anu atas mampir ka abdi. Ieu Siti Komarsari emak. Emak abdi bapak mami bade pamit. Sok bungsu sok. Barakallah fi umrik. Insyaallah upami abdi upami Allah marangkeun patepang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan we Allah menepangkeunnya jeung emak sing panjang umur emak. Amin. Amin. Dan bener nyuhunkeun pidoana we ka sadayana. Mudah-mudahan emak sing sehat, sing tiasa ngahibur. Amin. Gitu. Ka sadayana da berenan anu atos ieu mah ngarasa kahibur ku emak teh. Meureun mah tas diolah lajo deui oge meureun. Apan atos si subrek cenahna emak mah insyaallah kin pamiwih. Pamiwih kin cenah hoyong pendak, pami aya milik rezina amin. Amin, bungsu amin. Antos ku emaknya urang ngaliwet. Tak ieu ti milah jamilah keneh emak. Emak cenah kelanya cenah. Mak kumpul deui DKA cenah kuat jadi kulit beteng. Oh, eta ku beser ngakaran bonteng berbudak. Aduh, ngakaya mah sorangannya. Saha teh kabage supir barudan cenah. Da eta mah ti kanyaan cenah kuaten ki ngising teh lain bohong lepat cacai cek mah teu kuat beuteung cenah jadi sising kelas cenah ce eta mah di sakapeung mah cenah cek era ku tatangga teh cara katakan sorangan teh cek era teh kitu. Tah. Heeh. Tah alhamdulillah. Motor. Adieu. Kayaknya. Oh. Tak ieu mak. Ti Sandia Indo. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Bahrain hadir mak ya ti Oh, Bahrain halo mak. Bahrain. Ya, Bahrain. Terus ti Eli Nurhayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak emak ti Abu Dhabi. Salam rindu berat cenah. Oh, Yang selalu hadir nonton emak. Amin. Amin. Alhamdulillah. I love you too, ya. Aya mobil liwat sugan teh. Tapi kuat kohal semua. Asal bukan segala-galana dah. Ngopi-ngopi tapi kuat kohal. Ujungna teh. Ngan dipuput teh bagus teh. Oh iya bang, di empos. Madaek di mana ya kudu nyebutkeun arek pagehuntu. Di empos hantem, diguyur ku kopi panas onko. Tapi eta ulam teh keun malodar. Lamun beunang diketrukeun ku aing di sangrai. Beda mah jeung beurit mah. Lamun beurit mah di empos terus teu pae. Pae, syukur nu ku iya. Sing lewat ka ditu. Ngeyengkeng nu beurit. Goblok tapi ulah makalah lintu ya anjing. Kalau kabeh aku dulu ayat. Ya kali korawat dulu anyar ke terus dibungkut ya. Di asa dihaneutan si anjing. Eta teh ulamna mah hiji mak. Kan babaturanna loba. Loba. Oh, aing. Ah timilah. Geus disusep mak. Tong bingung mak cenah ganti untuk mak. Ganti kudu anjing. Kedap deui lebaran haji cenah urang neangan we cenah. Untuk eta untuk doma. Untuk sesana ampura mak. Untuk doma lain so. Tah ieu ti Ari Anggraini anu emak-emak tos si Subrek anu Kang Dadang oge atos hatur nuhun. Gitu. Subrek mugia sehat sadayana Amin. digambelkeun milik rezekina amin. Amin, amin, Amin. Amin hatur nuhun pisan.
itu bari nyanet. bari rate caket tuh sungut. Sungut ngabuis, bari maca. Nyanetna iya. Moja teh lian. Oh, benana. Benana bahasa Inggrisnya benana itu teh. Nah nyanet nanti cauna teh can asak ninganan. Oh, cangor. Cangor. Ini can asak caunan kamu. Pemersi kebon teh. Tah Mila Jamilah mak lain ngadaharan bonteng mak cenah. Cacarawakan serangan terus nginum jadi beser. Ayeuna mah supaya ulah gada giding berarti diselang langsung ke kamar mandi. Diuk dina eta dina jolang. Lantaran lamun kana emer mah bisi teu katanya urang wehan pada wewe mah. Nah jolang. Aing inget aing baheula, inget lalakon aing. Apan arekeun meuli sawah ieu teh nu Mang Halim. Ayo Halim teh mungkin dibere dolar. Pan papa teh di Hollywood ieu nana teh nya di ieu nglukeurkeun uang teh di Tanah Abang. Ariman mobil pan hese macet hayang kieu aing teh turun kumaha. Aya emer parti ngepel nu tukang teh. Ore kana emer. Da eta urang wehan kagigir keukeuh. Aing si Halim teh bau naon cenah ieu teh mama cenah. Teuing teh. Padahal eta teh ari geus turun teh turun teh. Pembantu teh kasih Dede. Dede bikin si ciki aing teh dina itu. Galak seserian nyelukret beuteung. Ieu ti Eli Anggraini. Hoyong doana ti emak abdi tanggal 1 bade mangkat umroh mugi dilancarkeun sagala nama amin. Amin ya robbal alamin. Engke usul dengar. Waktu Hajar Aswadnya. Waktu yuk eta naon teh ieu naon teh disebutkeun sakuncing teh naon teh lah di poho deui. Tah engke jero emak dirinya nya, "Ma, ayo gerak ka dieu" gitu nya. Emak ge duh cita-cita mah yang ka tanah suci emak teh. Emak ge sarua cenah cita-citana hoyong ka tanah suci. Gerak ka tanah suci emak teh. Gero emaknya, "Ma, ayo" gitu. Emak gerak ka dieu, gara di eta di naon teh dipanggil ku Allah, emak. Namu ka Allah pan urang teh namu cenah geuning ka. Mohon. Eta ke lamun waktu ieu teh ke waktu Hajar Aswad teh gero emaknya su dina hate. Yuk mak gitu. Mak ge sami cita-citana hoyong ka tanah suci, hoyong ziarah. Suci emak teh. Minta ajan kacampean merencan panggilan ti Allah. Mudah-mudahan we kapayuna sing aya milikna sadayana. Amin. Aya nasib merenya mak, teman-teman nasib. Amin. Insyaallah mak cenah ti yang ngiraini. Insyaallah. Atur nuhun sate acana merenya. Tanggal 1 mah meureun setengah bulan deui. Iya bulan haji. Oh. Umroh. Iya. Mangga diantos kana teh acan lebat mangga diantos. Molor yang bersih aja yang gokar. Usirem resep mak pisirieun gitu. Ieu teh koling ieu. Mak nuju lab katanya. Mak nuju lab. Terus kanu ieu kanu di Riyadh meureunna tadi antos ka Yeni sok diantos mak ieu nuju lab. Jaringan tati milah keneh mak tong muput bangus wae cenah kabita dekah cenah. Tong muput bangus wae cenah. Oh, turutan dia. Kirim aing tajang muput bangusnya. Dayang kena berkening dirinya taso. Jang eta jang non teh jang ieu jang bekel live-nya dang. Ririn bade nonton heula video baru emak cenah di Kang Dadang. Mohon duka atos beres duka teh acan ieu nguploadna. Masuk can. Urang tinggali heula nya. Tak ieu ti Milah Jamilah keneh mak awewe mah sok sawer cenah pan jiga paralon bocor cenah mun ngompolna. Lain sok paralon bocor. Cara imah teh make topi gitu. Pasti mawer cara emrat pan awewe mah.
dua. Tak ieu ti Andri Suherlan. Anjir dekah cenah. Meujeuh mah euy cenah. Meujeuhna mah euy cenah wayah kieu ngopi. Ieu mah kopina ge tas sabaraha gelas bawa. Tah kopi, rokok, suta, mama tah. Hayo. Ma cenah ieu ti saha ieu ti Sandi Indo ma sambil ngamam Bugis tuh cenah. Raoseun geura. Bugis di mana? Bugis di mana? Cau ge sorojek leungeun dengan tah. Mata ka seueul. Saya hiji kita mah aduh. Aduh, anu leng, teka lungleng. Terus ngomong ke tewe. Seueul. Jaringan mana? Itu goblok. Nu mama lancar. Iya, nu ngupload. Oh, tos aya ning tah. Greta kan, beresnya. Beresnya atos beres geuning tah anu ieu teh anu emaknya rekan yayan teh tah kantun ditongton mangga Kayak mah dicekok sieun geura. Dicekok lah teh. Tati Andri Suherlan mak cenah malam meulem hui mak cenah cocok jeung kopi hideng mah cenah. Memang seueul. Belum sampai seueul hasem cungut. Ning kates. Atur nuhun pisan, atur misalnya tos mampir mangga anu tacan diantos. Aduh. 15. Dia. Iya mentos tah. Tos. Itu dia. Oh aya. Andri. Andri Suherlan. Geras beuheung mak cenah lain seueul puguh. Kelas beung teu bisa ngalieu kos begu. Sebagu. Nulung sungai itu kahareup teu luak liuk. Nya kadang sampeu mah. Apa eta teh meureun roti dengan rotina roti betot nya eta mah. Betot. Cilaka eta mah roti kabeki eta kakanan jodoh. Gitu. Aduh, dan ku jelema mah nya hasem kana ti koro teh. Nya heuras kana beuheung teu bisa ngalieu. Tapi eta mah kadaharan budak baheula mah eta mah. Eta anu mata tinggal ku jarang-jarang oge. Jarang-jarang agi kot weureu baheula ku sampe kitu ku peuyeumna. Isuk-isuk teh lain di paraban naon di paraban beuleum huwi atawa gegetuk mah nya nyarap teh urang mah. Budak leutik wang aing kle dibere bubur. Dibeuweung belum sapedet kana sungutna teh. Matak pantes ari ku ulam pantes nya sungut budak. Palepehannya. Palepehan boy. Najis aing mun ayeuna mah. Repeh budak nu sangu kutak det. Pakai tamuilan orok teh geuninganan. Ayo ti Andri Suherlan keneh mah. Hoyong didoakeun dekah mak cenah ku emak. Yeuh keur usaha di Ciamis cenah. Komo didoakeun suwe gae. Asli nama cenah ting ti Sukabumi wing mah gitu. Sukabumi na mana Kang? Abdi sami ya Sukabumi kan akang Sukabumi na mana? Abdi ti Cicurug. Ta ieu emak mah kuduna mam klub waluh cenah meh hipu cenah mak. Beak. Waluhna pan berenang. Pan beak buruk di bulan gaper teh ku si Ender. Buruk. Waluhna imut. Tati Ali Anggreni enak mah anu di Banyur ku peut mak cenah belum hui mah cenah. Atuh mun aya peut nama puguh we. Lain ku peut aing mah belum sampe anu remuy mah ku jalan trah. Jalan trah teh urut goreng asin. Bener. Pedo. Ieu Andri Suherlan teh nagrak Cibadak abdi caket atuh. Nagrak Cibadak kaluhur ning Kang ya abdi oge asli ti Parakan Salak. Nagrak Cibadak tuh Nagrak apal abdi nagrak dinya. Dina alternatif teh amarnya nya. Ieu bung. Ieu mah asli. Asli si Neng tah, tentang si bule tah. Tah geuningan nu diantos-antos teh parantos dongkap kaya nama. Eta teh bule teh anu mah dongkap. Lain ah. Oh, lain. Lewat keneh wae di geuningan. Aduh. Coba orang WA mah sakali-kali mah. Tapi kijang buat berlaku parkir di ditu mah. Lain liwat. Suarana lain kitu mungkin. Biasa meuli udah dalam mah. Liwat. Beli kopi. Namun nunggu sew. Tuh can data motor. Pakai tuh sungut. Iya, hadir yang pertama ya buat Ririn. Atur nuhun Ririn aja. Terus hadir yang pertama. Pasti bantu macam. Belum kan. Baru. Ieu teh ngoplodna kawengian, lain kawengian tadi teh
ada mal konten tika sore aing ngedit teh nyata acan ka edit cenah daripada henteu ngupload di edit we aya hiji ieu cenah cuaca angkem heeh cuaca sinyal angkeun teh mana sinyalna di dia mah luplep gini kan lep sinyalna lep nun bul nun dicabut tinggal bungkus nun ya saloyong ilir saloyong irang nyata ari meureunana mudah-mudahan kapayuna mah tos tiasa lebet jaringan da atos jaringan mah terus daftarna entos tos gitu acan kan diaktifkeun acan gitu lah. diaktifkeun mudah-mudahan we sing enggal aya wifi ka dieu jadi emak tiasa live streaming tiap malam Heeh. doakeun ku Aing sadayana arek nepungan incu-incu teh tunggal penting aing mah diajar ka si bule live nama. mama cenah lamun tos aya wifi mah cenah arek ngawangi cenah aya hujan teh Kang cenah kapalih Sukabumi ayeuna Aya kamari ageng hujan mah nya eta sawah dinten mah naon teh mayata gitu. sawah emak oge ieu parena ti ka mayata geura mungkin aya videona anu nuju panen merenya di abdi antas we eta videona nuju panen parena teh nyata ayeuna ku angin mama nyata atuh dan alhamdulillah berenang ayeuna mah da ayeuna oge tos ka Bener. ieu tos bener dipanen ek umat tos panen we kok sabaraha dinten mah panen teh ayeuna kilu tos 3 hari cenah tuh emak panen karak beres 2 kotak geuning eta. makana salut pisan ka emak mah teh aya kacape geura siangna tadi panen ayeuna live da cenah hayang nepungan incu-incu emak Sore cenah konten. sore tadi konten ti ka sore sareng abdi di dieu Penting aing mah ku nepungan mararane entek sing nyaah ka ini nih teh euy. doakeun sing sehat Sehat nih teh doakeun. Sing bisa ngahibur ka mararane emanya. Sing muga-muga ku Allah masing ditempungkeun jeung emak. Anu ngaran ti Saudi, anu ti Bahrain, anu ti Jeddah, anu ti Riyadh, anu ti Mekah, ti Abu Dhabi, ti Malaysia, Singapura, nya sing sarehat bungsu. Nu ti Jepang, doakeun ku emak sing sararehat. Sing gari rezeki, sing diparekannya aku dunungan, manehna keur garawe teh mah. Atuh pulangna masing mulus saya berkah salamet sing nepi ka imak. Sing bisa kumpul di jeung keluarga jeung emak di kadieu temuan emak. Tiasa silaturahmi ka dieu bener. Emak, ditungguan ku emak. Loba icu emak dari mana-mana ayeuna mah alhamdulillah naramahan icu teh. Ari ngeuteun geuning ti Saudi oge geuning. Ka emak nu ti Saudi na. Parakan salak ka rumah emak sabaraha jam Kang abdi nempuh perjalanan 3 jam abdi ka dieu teh dugi ka dieu teh ti bumi teh ti parakan salak teh upama dina motor mah henteu nyampe Teu nyampe atuh jalan Cikemar. nya ari dina mobil mah abdi 3 jam dugi ka dieu teh wengi awi wengi dugi ka dieu subuh 2 jam lah atisan di Indo mak ditinggal boboh heula nya cenah bungsu sok di Bahrain mah tos wengi pasti. Assalamualaikum semoga sehat selalu amin. Waalaikumsalam good night ya. Ya tetini Partini Farhan amin emak oge cenah sing sehat cenah salam ti Belanda tuh mah aya nu ti Belanda teh ti Belanda Blondo da emak ge meureunnan ari anak mah ti Inggrisnya gitu tah ayeuna aya di Belanda sing sehatnya bungsunya bungsu sing sehat sing panjang umur sing tiasa uih ka Indonesia nya ka meureunnan ka lemur sorangan ke Indonesia mah lamun keur gawe teh mah sing salamet sing loba rezeki sing panjang umur emak ge doakeun nya sunya tah ieu mah ti Andri ieu ieu nu naros ka abdi mah lewatna cenah lewat Cikembar eta teh muhun lewat Cikembar eta teh da geunaheun Cikembar mah soalna lewat pelabuhan mah tebih deui ka dieu mah kitu jan muter lah gitu hati-hati weh di Cikembar jeung Cikembar tah mak titini Partini Farhan hayong keju mak cenah ih komo we mamah karesep keju mah kanan jelema beunghar eta eta karesep emak eta keju mah aduh mak abdi balik deui cenah teu jadi tunuh mak ti milah mak tong mending keneh ngobrol jeung emak dieu aduh duduk deui baru dipikir-pikir meureun arek beureum merenyak gasahan aduh pikir mending keneh live deui jeung emak gitu penasaran mak marukan pengirut jampang gitu loh ente nu pugu mah sono eta teh sono kan ini itu sono meureun atur nuhun tah ieu ti Ririn keneh mak atos cenah nonton cenah ngakak gara-gara si Yeyen cenah bieu nonton heula ka Yeyen
Oh nyata yayan mah da dibanguseun dibangusin sama jelema memang geus kenyur eta lamun cara sawo mah geus kenyur mas geus tengeulan carekan da teh kitu we cagerna teh sakedeung 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 teh kambuh wae teh geus kumat eta mah kudu di eta nya tangke mah dipuk-puk ku bernuk tangkurakna sama tapi kade mah ulah diengrin mah aduh ulah diengrin mah bahaya ku kotok bongkok nguluna teh dipuk-pukan bane eling Moal dirukiah ku DJ. di dia aku DJ jadi aduh ampun DJ Dirukiah ku DJ. aduh ya Allah teruban ku carangkat bener mah aku diteruban ku carangka bener aduh sok hiji ke jeung hayam tah ieu Titini Pratiwi nganjang ka emak bari nyandak ijiu jeung keju jeung coklat heeh diantos coklat kadang-kadang mah mama tuh mati resep coklat mah nawar dah tah ieu ti Andri Suherlan nah eta teh mak cenah si Yayan meuni jiga kerupuk kahujanan deka cenah lain lamun dina iwung mah asiwung eta teh kajieun eta teh jang anu pitayeun tadi nama lain nyieun mah teh sabenerna mah lain nyieun jelema eta mah ke bawah ieu ke bawah itu bukuran mah teh cara ngakantung ngeureuk ai teu ngeureuk masih bule teh halus ngaplesak ari eta mah ngaberegel gitu ngagenuk jadi kitu jadi eta teh atah adonan eta teh jadi eta mah awe sapotong lagi sapotong ngono teh atah adonan teh si Bagong eta gobloknya teh si Yayan geura isukan datang dari mati kopiok ku aing aduh eta budak ampun dah tapi eta mah ieu nya keruduk dewe subrek kitu eta na channelna bogaeun mainana eta tah anu ngondek TV tah si Ondek Yayan TV Yayan teh ririn aja si Yayan mah cenah opak sampe malempem bener opak sampe malempem karerab karerab beuningan anu karerab jang beuningan hangit subrek bungsu tah channelna tadi channelna teh eta teh ngondek TV ngondek TV tah aya di dinya sobrek lah bungsu karunya eta lo ngaklingek teuing eta keur mah eta teh baudeg kurang tarik eta cenah beungna teh si Bagong malu ngaklingek kan geus asiwung cerita mah anak-anak teh Bagong teh ku disulurkeun ke Gunung Gede ditukeran jeung duit sakarung ka Gunung Kromong beuk-beukieun butana ge nya beukeun mah moal bangkelung hungkul pahang bangkelung hungkul si Yayan mah atos di subrek mak cenah tenang we ieu mah incu setia alhamdulillah amin amin atur nuhun pisan lah deui nyata eta cacing calang mah hijinya mah oh cacing calang eta teh kotak bongkok lamun cau mah butitin agar isok hang kemon hang dikupeuyeun mah teh asa karimutnya bangke teu asa kitu teu asa aduh ampun ampun butitina lamun dina lonok bunglon tah aya anu nyaring kaganggu kaganengan aduh kadesare lem paradai deui aku kuai kaya teh tah lain ieu timilah keneh mah lain cenah ini mah cenah abdi mah inung ka emak mah cenah abdi geus kolot tapi asa ngora keneh dasar gua emak ge rasana mah ngora keneh oh aing mah rasaan mah 17 ke bawah awaknya 70 awak 70 kaluhur sote aduh ari kahayang mah menikah aduh banget gitu teh terus ABG kan leuwih-leuwih batuy kahayang nama tapi terserah mobil TV oh
lain ini mah tak ieu timilah keneh yayan mah mak cenah jika jika lopong weuh tulangan mak cenah. Lompong. Heeh. Oh, Jika kokompong urang nya. lompong Oh, tales. oh tales. Oh, weuh tulangan nya teh kurang gizi banget eta. Eta cara kerupuk ka eta ka ibunan. Bisa eta kita boleh. Ki harus berarti si Neng yo. Da guruduk mobil teh ini atoh. Gara pangejeng ni alien aing itu. Aduh. Tungguan gitu. Tuh, ya Pansa eta teh ini. Ah piraku mau mobil kaliwat urang. bawa kali wah. Melihara udud. Buang kalinur nya mah Ah. mau mobilna. Coba Grab ya. Nya. Oh, oh. Geus madog gitu ya di mesin. Kemungkinan kita hipo. Sida eumeur nya mah. Betul kadale. Kau nggak tempo, itu ke tempo nggak ada. Sama teh kan baik-baik gini kau itu. Sida eumeur cenah si yayan nya Oh, mah. Sieyen, galimpung pelumpang. Eta unggal ka dieu ngan digebotan ku hulu sapu we. Aduh. Kan awan. Heeh. Harusnya tenang udah. Tati Ririn udara di dinya kumaha mak tiris atawa hareudang. Tiris, Baru tiris bayang yang. tiris aing mata kuat ngebedong man ge ku anu kieu. Di porongkos. Heeh. Demi setia ka incu aing maturan incu di bedong suku ge. Nyata tadi marek make karunggoni piraku suku dibungkus karunggoni citu teh. Ieu cenah timilah keneh nga bir giding mah cenah beunang lagi dibersihan mah buguh. Makna teh daripada di daang mah kana di talapung. Pamona sogot kan. Da ieu Andi Suherlan kudu dicekok adonan semen cenah sieun mah cenah. Jeung mah cenah ngarada kuat cenah. Dicor. Dicor Dicor bangusna dicincak dibebekeun jungutna calangapkeun. Atuh modar itu mah. Asieun deh. Iya iya. Diperlukan semen cenah kumaha. Kudu cekok adonan semen cenah. Dicor goblok. Itu modar incu mah nya. Ngabap. Nah, tahu mobil. Lu tadi Hah, nya cenah kita eureun di dinya. Di mana? Dhuwur. Di kaitu deui itu. nya naon eta teh nya? Kan badogeun eta bangsat, badol bangsat ngeres aya naon. Oh nya. Kagabakeun. Ore aing geus mau kieu. Hmm? Aing. Gusti sok gitu di jalan aing tuh. Yang mau tadi ilang-ilang meureun bangsa kieu. Ada madogna bunga. Balangkeun ya bangun teh nya. Balangkeun di jalan. Ngarung kono ke aing teh. Drogodinnya. Di Brogodin. Aduh. Heuh nya. Kan mobil teh. Heeh. Lain mah teh anu kokorek ka dapur, Mak. Ah iya. Kemarin madog di dinya. Heeh. Gimana? Kan si Arif teh tah dibobo. Tadi Oh nanaonan nu kieu. Ieu ti Ririn Apa yang meureun? semakin malam semakin ngakak cenah, Mak, cenah. Bikin jadi kaluang sinen mah bikin beger. Bikin tarik sorana teh sinen malah menggolek. Tah ieu ti milah mah kahayang mah cenah mangkrangnya mak cenah geus kolot oge cenah. Oh. Kahayang. Sarua we kahayang mah leuwih-leuwih. Oh iya 17 ke bawah ya. Tanaga 17 ke atas teh gitu. Oh, mau itu jangan kawat kayak karena bangun eta nah. Oh, Ceplak. Bangus ceplak. Aduh tutur wasi dede. Agak genangan turun. Karunya tadi mah Alhamdulillah. pun ke tadi ayo. Anakku mana. Penyo sekali kia tadi nama kia nanti. Oh, Dibawa ke dokter juga. eta berenang panas, jadi kana panas teh. Tuh ingat ya budak yang kelenjar mah teh. Heeh. Ti milah peuting oge cenah dekah keur leweh cenah nempo padio emak. Nah ngondek TV nepi ka 2 jam cenah nyileug cenah. Awalnya kan budak teh nya. Ieu mah lalaki meureun mah milah Jamilah mah. Heeh ngan ieuna biasa pan aing ngaran mah beutingan ngaran istrina, beutingan budakna kan gitu bisa. Gitu. Saya tidak rendi.
Ye ririn cenah ye Nah, dia mah pasti peuting oge dekah cenah tuh nih. keur leweh nambah podio emak cenah nangondek TV nepi ka 2 jam cenah nyileuk cenah. Ya cek emak cenah anu milah jam milah teh awewe apa lalaki cenah gitu. Liwewe laki cenah. tahun ngejomblo cenah teh. Anu mana oh iya anu tirini emak abdi cenah teh satahun cenah ngajomblo kumaha ieu emak cenah. Alungan cenah duda asugan aya nu asli cenah. Ah, ka dia orang popor dicekok ku aing ku eta. Kucang eta kucang kilung. Sok didoakeun mudah-mudahan sing aya jodona. Sing menangkan orang luar negeri doakeun ku emak. Sing menang anu intina mah meureun bisa ngabahagiakeun emak cenah. Anu bisa ngabahagiakeun didinya cek emak. Gitu. Aya reungit mak cenah ieu mah ti tini partininya. Lain aya reungit deui di dieu mah digembrong. Da di luar ieu mah. Luar. Alhamdulillah kan tiri sungkonya. Irungit mah eueuh da bara resih ngaranna. Bener deket ku lagi. Heeh. Reungit mah henteu cenah ngan tiris teh tiris mah. Geus biakeun udud teu ngempos deh ongkoh. Mah yang kere cenah arek bari yang kere cenah. Bayang kere aing bari eta. Tah ieu tirin abdi mah cenah ngajanda ti 2014 mak cenah nepi ka ayeuna masih jahe. Heeh. Ka dieu lah. Ai ririn teh ti mana atuh aslina? Keun sugan we aya duda kena dibere alamatna ka dinya cenah. Ieu. Coba di dieu mah duda su. Arek anu bongkok aya, nu kepoh aya. Nu mulus loba. Tinggal pilihnya mah. Tinggal pilih. Coba di kampung. Genyuraneun. Penyerahan. Oh, balalaki genyuraneun. Pengangguran. Andri Suherlan tah eta Kang cenah tanya alamatna sugan we jahe mah rada bisa di non di gerewan. Tah aya nih tah. Oh aslina Garut cenah nih tah Kang. Promosi cenah janda teh boga anak ulah aki-aki mah cenah leuleus. So, tuh aki-aki mah leuleus. Mun aki-aki mah kudu disambung ku papaletannya mah nya. Ripuh. Kalau ngelulus mah nggak daun limus. Kalau lalaki mah. Daun limus lalaki mah euy. Ulah nu seger pokoknya. Janda. Janda duda di dieu. Nini emak ge jana. Huntuna ge can jadi nya Can mah. jadi untuna ge. Kadar eta teh nya di kolomoh we. Barang daang teu neurak. Mama geus ayu asli Garut promosi cenah. Janda teh boga anak. Nya. Nyakanya jauh mak lah. Jauh. Dadang ge duda tah. Di dieu. Diteangkeun. Ulah mak deh. Pemajikan ke bisi nempo isukan. Tanggulan mama ngurus teuceug we cenah teuceug. Heureuy cuma mah heureuy. Awewe mah ieu ti milah mak. Awewe mah awewe mah abi mah cenah lain lalaki aslina aya apeman cenah. Da ngobrolna ge teu bisa lemes. Oh berarti anu cara emak teh ya ieu mah awewe tapi bahasana cara emak. Barbarnya. Keun bae lah cacalawakan teu ngarugikeun batur ieu. Cacalawakan kadinya. Paling dipegatkeun gerong. Paling gerong cara aing kuat hampos baratus hoak teuing. Sungut ngabudas ra keuyeub. Aduh cenah meujeuhna ieu cenah. Ririn resep cenah ka berondong cenah. Teh kitu cenah Kang yeuh cenah. Tah aya ning tah tadi anu ieu ning tah ti Andri Suherlan ning tah. Coba kontak Andi Suherlan. Eta nu berondong tah. Anu titah nanyakeun alamat ning tah sugan we cenah jahe mah. Rada bisa digerowan. Digerean cenah gini ning tah. Oh gerean we ku eta. Gerean ke bulu hayam kira ku teu perembeun tah. Ceulina. Ceulina. Resep cenah berondong mah cenah. Hayang ka bapak-bapak. Om-om.
om loba Kang Dadang ra om patar Kang Dadang nu kitu loba batur Kang Dadang oge tah. Aya Bos tenang sok lah. Promosi we, ku aing dipromosikeun sok ka injo-injo aing. Brondong mah meakeun duit hungkul. Bener. Lejekeun. Lejekeun brondong mah cuma. Lejekeun hungkul. Brondong melebokkeun eta. Bukan tutul. Bagong cuy, cantik udah. Udah laki. Kata bangun sini. Hayong atuh duda cinta aya mah hayong duda. Udah merokok tadi tukang tak. Ali Anggraeni hoyong atuh cenah duda mak cenah. Ngan abdi janda ti umur 20 tahun. Ngajada teh ayeuna tos 7 tahun ayeuna. Aduh lami gini. Umur 27. Ayeuna tos 27 masih ngajanda gini. Tah aya nu daftar di jero tah. Daftar di jero tah. Manuk beleket. Di jero. Itu sorry. Jauh terbalik sia teh. Ieu kasih Mang Lagos nama ieu aya nu ieu. Kasih Mang Lagos jigana eta mah cenah meureun mak cenah heueuh. Mejeuna tah Mang Lagos. Ieu kasih Lagos pembangunan. Heeh. Tah ieu cenah ari nu rada kolot mah moal matre meureun cenah teh cekririn. Heeh, moal. Matre lamun matre oge mergeun bae tungguan teh modar ieu di Bangka mah. Anu kolot mah. Kudu nianganna nu kolot tapi seger banyak. Nah, seger kolot asal statusna we lakeun bae atuh para bakukuk galimpung ku lulumpang. Tati Andri anyir cenah ieu jadi bari jia janda kieu Kang cenah. Bari pikir resepen lift teh deh Kang. Aduh. Sarua urang ge jadi resep. Jadi Kang tinggal nyiriannya mana anu ngaku janda teh. Ya, tinggal minta nomor telepon. Gampang itu. Nomor teleponna. Tah su cenah aya duda lawan janda. Anyir cenah ieu jadi bari jia janda kieu. Simpel tuh. Simbang betul. Sing pelentung kalau luar. Menikah Sing supa. suruh ungkul ngambah hanyir mah. Menikah supa suung. Ngambah hanyir pan. Heureuy we ieu nya urang tamas ada berang-berang. Berang-berang kumang Subuh boro-boro berang. Subuh. Goblok diri wa ada kan ura aya banyak kuari mah. Nu kagandengan Susana sare. lu molor arau. Jadi tempat kayak yang berak lembok si goblok. Eta cek ririn mak cenah. Pokona sing palentung jika foto korek. Pasti. Nya mak sarua cenah ieu timilah mak nya sarua mak cenah abdi oge tukang nganaon ieu teh? Tukang ngagandengkeun di lembur oge cenah jiga emak tara paremberang paling subuh cenah karak sare nage jeung pemuda. Sarua emak ge. Gitu layana teh eta si bule nu kitu teh. Si bule mah tara sare peuting. Tah ieu tah aya tah cenah anu ieu Andri Suherlan tah. Wing cenah umurna 26 tahun cenah meujeunna jiga nama cenah jeung nu 27 mah nya Kang. Meujeunna pisan. Lamun cengek batu moke gumaok. Meujeunna gumaok. Mumpung suateun. Mumpung lada cengek mah. Tati Ali Anggraeni Si Kuang balik. abdi mah hoyong nu sedeng cenah. Sedeng aja we mak cenah. Ka brondong mah alim cenah ka aki-aki alim cenah. Kudu kanu sedeng berarti mah. Nu sedang-sedang saja. Nu sedang-sedang saja lah. Mun bonteng mah kumokos. Lamun cengek eta teh anu moke. Lain gumaok nya mah. Ai gumaok mah. Gumaok ogo. Mun tong-tolan ke tewe dan ajeuna. Lamun Manila mah jumantung meureunna. Lamun cara aik mah kieu tak kamilung. Bangka. Meujeunna di eta. Botana. Tah ieu aya mah timilah nu milah deui. Ma abdi oge cenah randa mah cenah geus genep taun cenah. Duh. Ari ngomongkeun duda teh cenah. Ari ngomongkeun duda teh sok jerojoy teh cenah asa hayang kiih dirapahan lain mah lain kiih. Ai awewe mah dikiihan mah lain kiih.
jelema tukang geureuy. Tukang geureuy. Ieu mah jero-jero itu lain yang dikihan maning di dia mah. Jero-jero itu cenah asa yang dirapalan ayeuna ayeuna. Apalan nya. Oh ka dia teu loba dia duda ya. Duda gabloganeun loba. Tanya ti Andri Suherlan anjir cenah janda semakin di depan kieu cenah Kang. Oh, Pugunya eta. kamu geus nyambung we nya. Oh berartinya janda mah kalaluar ya kieu. Oh yakin janda mah di kaluarna. Oh, cara eta cara lalai. Lalai badot. Ah tapi dah si Yayan kebalik ngasubuh mah. Oh, nya drama. Aduh nya. Pugu ieu janda semakin di depan. Kata mah duda cenah anggur aja. Aduh. Janda semakin di depan bener, ya mah janda semakin di depan. Cek si Neng geuningan. Nah, itu udah daripada perawan rasa janda, mending kena janda rasa perawan. Aduh. Oh. Si Neng ini sok kitu. Heeh. Janda makin di depan. Tapi kan geus kongkorong hayam, eta kurang hayam kagebrag bener. Abang ngecak. Kan ingan goblok ke laung ge. Hah? Jam 4. Boa edan. Akeun bae kalian salat subuh. Kepalang lah. Salat subuh karang peureum aing. Dasar. Moal mikir-mikir manuk aing suka kecet bolorek balik buat aing. Ada bapak sia cenah ini ngejengkang. Nanti sore hees nata. Ayam teh kang geus korong kieu nya mah. Atunya puguh cenah ieu janda semakin ta ieu ti Andri ari keur loba janda kieu mah cenah sok poho deh kah cenah Kang euy cenah kanu di imah teh cenah. Coba eta. Nya eta sarua. Nah, Kuat curing haknya padon ke burung we ceuli rancung. Ade ngameuh hanyir mah. tah cenah ieu ti Ririn. Atuh da cenah meuni hese nya cenah neangan lalaki nu baleg teh cenah. Mak cenah. Hese. Oh malatre cenah lalaki teh. Heuh ti balik. Laki ya, senengan pikang lu bener. Ti balik pugu ayeuna mah nu matre jadi lalakinya lain awewe biasa. Goblok. Ai baheula mah awewe anu matre teh. Heeh, Aya ti laki. balik. Jelema edan, pan dunia teu balik ke kieu. Oh, bener Udah berarti. mereka mesin eta oge teh. Tah mah aya anu pendatang ieu Putra Segar Tengah. Segar Tengah. Tengah. Heeh, nembe hadir mah cenah hampura karak beres pagawean, cenah giring nimbrung mah cenah. Ayo. Senawis telat, salam sehat ka sadayana. Amin. Amin. Atur nuhun, atur nuhun. Nuhun. Lejang tepangkangnya ieu ieu cenah emak teh tiasa bobo nyata hayang nepangan incu-incuna cenah urang ieu cenah urang lab cenah lah. Tah ieu aya Ririn mah Ririn keneh. Komo kanu jadi TKW mah cenah malatre pisan mah cenah ampun Oh, deka cenah. Ngomong hanyir pan. Duit dolar atau duit eta teh real. Tah ieu ge Kang Andri mah males. Uing mah cenah teu matre Kang euy cenah. Teuing, Tah teu ngajawab. aya kene nu teu matre ge ning teh Aya. aya Kang Andri Suherlan ning tah cenah. Sami cenah mah ieu ti Putra Segar Tengah. Sami abdi ge mah cenah. Tara bobo wengi da ayeuna mah tos subuh Mereka meureunnya. subuh jang. Geus menjana salat subuh. Kedap dege urang meureun salat subuh tah salat subuh bari bobo mah ge cenah. Moal ka sawah cenah ge mah. Wah, Manuk makan bae lah cenah manukna ge teh mau boboko ieu cenah cik mah teh. Mak cenah ieu ti Ririn keneh mak ari sagaranten tinu emak caket. caket sekarang kan. Caket cenah sagaranten mah caket ti dieu mah. Sagaranten mah nu itu nya. Ah, kali itu. Bojong haur ka jero itu. 2 jam. 2 jam. 2 jamannya. 2 jam Motor ti. mah paling ge sajam. Nah, Jam. sajam cenah Sajam pabiti emak mah poe na motor mah. Nadamri 2 jam. Komo na angkot. Kemudian Jalan goreng. Ting mana bemo. Dai ke diang tai kita genyur. Jalan eta mah. Oh, Dat kaur antel dat kana jok itu bujur teh. Balik ku jalan. Oh, jalanna cenah hancur sareng mah kayak. Mana ina motor mau bisa dipilihan teh cara mobil. Jadi lamun dina mobil mah cenah kayaknya mah daripada nepi mah kalau karajat mobilna. Kaget. Tah ieu cenah Ririn aya cenah rencangan di ditu teh cenah. Malahan mah nitip cenah barang di ditu di ieu teh Di mana di Sagaranten? Sagaranten benernya. Di mana di Sagaranten cenah? Sagaranten cenah paling mana cenah. Saur emak ieu Sabab emak ge pan di ditu dulu punya kafe, Tak, iya, toko elit. emas Sagaranten. tergantung urang cenah menyekapina nya cenah kumaha masalah matre mah nya sih Iya eta tuh. mah. Kumaha jelema na teu sadayana busuda.
Nu matre anu kitu mah nyata nu kablok kulit tageulan ku lumpang lalaki anu kitu mah. Milah. Entas biar dibacakan. Oh iya. Ieu ti milah mah abdi mah cenah. Teu bungah jadi randa teh cenah. Nu kunaon? Lebar ka awak tara aya anu ngoprek cenah mak cenah duh cenah. Tara nu nyoo nya. Lah karunya teuing nya mak. Ririn. Mudah-mudahan we didoakeun sing enggal aya jodohna atuh. Amin heuh. Tak ieu ti ririn aja cenah masih murah emak cenah tanah di Sagaranten di Cikadu mun teu salah mah di Cikadu Oh Cikadu, Oh, jauh jero. Cikaratan ke jero jauh deui tah. Cisagaranteu mah ti pasar menjauh. Cikadu mah. Jalan Tah, ieu ti Cipamin. Andri. Kebetulan kan nang kulak domba pan kan nya dagang domba. Tah duh eta cenah milah bangun kudu dirada di oprek ieu cenah Kang. Sok mangga lajangkeun we. Cek saya teh cek Eta mah cek Andri, Cek Andri. Karirin, Kamila. Ome ka itu Andre, karunya leket teh karunya teh dicoo pisan meureunna. Geus lila cenah teu aya nu ngoprek aduh. Karunya teuing. Dalam mun deukeut mah dipangoprekkeun ku urang sakitu. Heeh. Hanya kalau da jauh. Hampurannya heureuy kita. Sok didoakeun sing aya Sing menangkeun orang dinya lah orang barat kayak orang India, orang Arab. anu saeur acisna ulah nya nya. Moga-moga sing dipaparinan jodoh di dinya lah doakeun ku emak. Anu tiasa ngabahagiakeun Tah nya. bisa ngabahagiakeun ka Amin. kolot ka mak diri anjeun sing ieu sing usaha teh sing aya hasilna. Doakeun ku emak sing menang jodoh ti dinya. Amin. Daripada kagok-kagok boga salaki mending keneh lengo da. Iwari mah. Tah euna ririn mah cenah di kantun heula nya mak cenah. Oh. Bade gegeroh deui mak cenah. Oh, Sehat selalu sing panjang umur cenah. Amin. Amin. Hatur nuhun. Tak ieu cenah mak aya ti putra segar teh nya mak. Ari sadinten sabaraha Ngarokok. bungkus ngarokokna sabaraha bungkus Tilu ngarokokna. su. Masa dinten teh cenah 3 bungkus Udah kos kareta. Kau mau dibawa konten mah. Oh meledo ge. Joget tenoli kamera. Tak ieu ti Andri cenah meni asa haneuteun kieu euy cenah uing cenah aya lip emak wayah kieu cenah keur jaga uing teh cenah yeuh mak. Oh berarti keur jaga bagian malam bari jaga. Bagian shift malam beuleuh. Di mana Andri tugasna Cenah Andri cenah di mana tugasna? Tah di Longo ku emak. Heeh. Di bang mawakeun rana. Tah ieu mah aya ieu ti milah keneh abdi ti heula mah sok ulin cenah ka ujung genteng mak. Mak jauh cenah ti ujung acan. Kaliwatan apaan baru meme ka ujung genteng. Mame ka ujung genteng mama di Jampang Tengah Tahu keneh. teh Jampang Tengah, Jampang Bojong Tengah. Lopang. Bojong Tah, Haur. kecamatan Lengkong. Di Lengkong nak mah teh di Tegalga sama Lengkong. Aya SMA geuningan tah. Tegalga mah. Tah ieu ti Ali Anggraini anu tadi teh mah anu naroskeun ieu ti Sagaranten 2 jam. Komo ti ti Sagaranten 2 jam, komo ti abdi cenah meureun nya atuh nya pasti. Lebih. Tah ieu anu ti Putra Segar keneh. Luar biasa mak cenah. Mantap cenah. Terus ieu ti Andri di Ciamis, Pak rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Rumah sakitnya. Ya wilujeng ieu lah. Wilujeng tugas busu atunya. Berarti sip malam mak. Malam. Wilujeng tugas di rumah sakit mah. Sing sehat selalu. Nuakeun ku emak. Amin. Sarua mah geuningan orang Andri oge tukang begadang. Tukang begadang. Sarua. Mama kakarak yang begadang ayeuna kun tingkuna. Tika subuh mah. Heeh. Tika subuh mah. Aing nunggu-nunggu incu meureunna ieu teh can datang wae. Perjalanan. Itu nuju ngantosan bule emak teh cenah. Macet di Jalan jalan. di jalan nuju uwi dijemput tadi teh. Geuningan aya teh tak can dongkap nya teh. Ambeurnan eta emak dat dituna panu macet teh. Si anjir lamun mehna jalan puncak mah pasti Tak ieu isukan lip deui nya cenah ngarah lobarana deui emak euy cenah. Resep insyaallah. Isukan mah insyaallah aya neng Insyaallah. pan neng bule. Urang lipna isukan mah meureun urang rada berang keneh nya mah nya. Mudah-mudahan we. Urang sore keneh. Urang sore keneh. Jadi pasti rada eueuh nu hadirna oge nya. Ayeuna mah tuh da
Ayeuna mah bojana adalah lahdir meureunna. Ieu mah sesana meureunna. Serah. Serah. Mas kan hirup mah. Cerah emak kieu serah. Tah Abah ieu mas ngaringkuk tibra. aduh ieu milah ieu bangun rada jero ieu sareng Kang Andri mah. Keun bae doakeun lah. Eta ngoprek naonna Kang cenah Kang Andri cenah. Mak tulungan abdi cenah euy aya anu arek ngoprek ye cenah. Oh, layanan lah. Heeh, sok Ka lah. hati mah layanan we. Sok lah Sok lah. jangkeun mangga. Mangga. Pan berenang kendaraan ge eta dioprek mah. Karatan. Heeh. Tah ieu cenah aya tah ti Jiatul Sunda Selatan. Ari Yayan teh asli anak emak cenah. Mak kenging heeh. Entah mah cenah ieu Yayan teh asli lain anak emak eta teh anak emak online bernya. Anak-anakan. Anak-anakan emak. Sami cara seperti kalian gitu. Cuma Sami, dekat. cuman deket ari Yayan mah ka emak jadi tiasa seminggu 2 kali anjeun mah ka dieu. Jeung bager. Bager gitu jeung ka emak. Heeh. Deudeuh ka emak teh. Tah ieu ti Putra Segar mak kenging terang cenah alamat pasna mak lah eta mah gampil da emak mah. Gampil ya Allah taroskeun mati gua ti Bojong Lopang Japang Tengah ge di Sukabumi naroskeun emak barbar. Seueur anu ka dieu kalengkongan. Naik mobil ieu elep lengkongan. Lengkong Yang hayang dianterkeun ka ieu mak barbar gitu. atawa ka bumina bule meureunnya. Heeh, ieu kulah we pemancingan emak barbar ka dieu langsung. Tah ieu yang mama. eta Kang Andri cenah aduh dekah Kang cenah ieu mah milah asa kudu rada di layanan ieu cenah. Sok we mangga lajengkeun eta mah. Di belakang layar mangga eta mah lajengkeun sok. Mangga. Tah milah cenah geuning aya nu. Aya ning tah. Arek aya nu nyo milah. Teh kudu jauh nya mah Kudu nya. jauh su ning teh geus rada deket-deket ning eta. Sok we eta mah mangga. Tah ieu ti Andri cenah korek cenah. Galengan nak mak weh cenah nya Kang cenah ngarah teu balak maksudna galanganana weh cenah nya Kang ngarah teu balak teuing cenah sugan we sakalian aya belutan cenah nu mirah mah cenah heeh tah heeh gitu sugan nyangut asa ngadarenge lengkong teh insyaallah cenah eka base camp TJ meser kaos ibaratna meser kaos sareng sweater kayak mampir insyaallah cenah. Gitu. Berarti imah apaleun apa lengkong kan. TJX sok diantos cenah ku emak bilih bade Sampora pan TJ. Sampora nya cenah di Sampora lengkong berarti atas apaleun tah memeh lengkong teh pan aya KUA patokan aya KUA dinya aya gapura di KUA teh tah Tegalega teh gapura pasup ke dalam. Terus kan ti barudak ojek minta panganterkeun budak ojek zuhur di dinya. Sabaraha teh PK di 10.000 paling dianterkeun ka emak barbar gitu. Ke pamancingan emak barbar dialanterkeun ku barudak. Standby barudak tepi ka pagi di dinya. Tati Putra Segar abdi ti Payun dinasna di Palabuhan Ratu mak hampir genep tahunan ka daerah Jampang abdi terang pasti atuh kalengkong mah tinggal mengkol ti jam ti Palabuhan mati kira 2 anu jurusan ka Sukabumi tong ka Surade di Sukabumi lengkong tuh ti lengkong wah geus rame ti kira 2 geger tah ieu ti milah keneh tong sare cenah keneh uke wing cenah moal ngilu lip meureun cenah oke isukan meureun mah maksudna tong sore keneh gitu jam sabaraha so jam baraha cenah tak milah biasana jam sabaraha gitu sore kita maksudna meureun ulah berang-berang teh bauna dambel di bantosnya subscribe-na di channel abdi ieu di channel Dadang PX sareng anu emak meureunna emak babar paramili di antos bantosana kanu teu acan ieu mah kitu nya kanu atos hatur nuhun bantosanana bantosnya ieu ti Andri keneh mak nya mak cenah lepna lewati jam 12-an we cenah ulah barang teuing we ngarah hadir deui cenah hadir deui cenah ngagerean janda cenah eta Andri teh geus nyobrek encan ka emak jeung ka Kang Dadang
sok ma atuh sobre sampai mate tinggal sedikit lagi yang sampai 100 mate gitu lah. Tah mak ti Ahmad Aliasin Ahmad Dan Ahmad Ahbar. Aliasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir mak di Mekah anjeunna. Oh, halo Mekah kif halik Mekah. Mak teh acan bobo Tak acan musuh. tah ieu mah anu incu mak anu aya di Riyadh teh tah geuning hadir. Mak sayang, maaf aku terlambat, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, Mas sehat. Alhamdulillah. Kamana wae atuh, lambat teh bobo da bauna teh ditelepon teh tadi ditelepon heula. Di wartosan ku abdi teh mah gitu. Tah ayeuna ti Andri atos atuh cenah. Kak emak Kak emak barbar mah cenah. Oh. Kang Dadang ayeuna disubrek lah, siap hatur nuhun Kang Andri, hatur nuhun pisan. Gitu. Bantosan abdinya mudah-mudahan sing ieu ayeuna meureun ngarah semangat lah intina mah abdi bikin kontenna gitu. Ilo banu nyobrek mah semangat panan. Sok reuwas mak cenah ieu timilah ye. Aduh. Ari rek aya nu nyoo teh cenah. Aduh, teu kudu reuwas. Reuwas. Biasana oge sok hep-hep nya mah. Kalemkeun nih, kalemkeun. Kerenyem nilemkeun. Ya. Sok bari mah pendek, deui lah ngagerenyem. Geuninganan ternyata beki heureuy mah teh nya. Aduh. Sekanyawan. Di Sarua jeung emak wak-wak ke jelema teh. Tati Ahmad Aliasin di Indo mah tos tabuh opatnya mak nya tos Gua opat di Indo mah. Ari milah cenah di palih mana cenah Kang cenah. Duh dekah cenah. Eta Andri keneh ieu mah ieu bong rada jero Andri ya. Aduh. Bong rada jero ya. Beda ya. Eta cenah kamilah cenah ta eta Kang Andri tah sok lah. Pasihan nomor WA-na we gerak lah. Pasihan nomor WA-na Mila Andri tah. Sugane atau jara rodo kalian ku Allah. Sok cenah eta milah ti palih mana cenah sok. Eta ti Kang Andri nih tah bangun rada. Iya Kang Andri tah. Bangun rada naksir Kang Andri euy. Ti Putra Seger mah insyaallah. Juli mah abdi aya rencana ngontrol ka Bapeda. Upami aya waktos abdi nyimpang ka emak. Mampir sok ka dieu. Nyimpang ka emak urang ngabak kok sareng abdi tuh. Urang ngabako, urang ngaliwet jeung emak di dieu we ya. Urang mancing di dieu. Muka pamancingan pan emak teh ieu. Tati milah abdi babaturan anak Jamer Cisaat mak pan mak cenah. Da abdi mah tukang ngeblu geus kolot oge umur mah 38. Nah, 38 tapi asa ngora keneh. Ngora keneh. Hampir saumur jeung si Abang Bang Der. Kang Andri tah 38 tahun. Ngora euy. Aduh. Randa ngora eta euy. Mumpung tumoke jam 10 di dieu mah cenah tati milah jam 10. Jam 10 di dieu mah di dieu jam 10 peuting. Jam 10 peuting berarti mun dinya mah cenah jam 12 di dinya. Oh iya mah geus jam 4 di dieu. Jam 4 di dieu mah. Berarti jam 12 Kamilah tos jam 4. Di dieu mah tabu 4 ayeuna tos bade subuh. Ahmad Aliasin mak abdi mah ti Cianjur. Halo Cianjur. Abdi nami abdi mah Winda. Kieu pami uwih hoyong ameng cenah. Hoyong mancing. Tah cenah ieu mah tah Ahmed mah ti Cianjur mah aslina mah gitu. Sok diantos ku emak. Sok ka dieu bungsu sok ka dieu. Pintu terbuka mah iki wayah kumaha rek iraha ge sok bae. Ka Ahmed atunya atau sasreb acan tak kanu emak sareng kono abdi sok mangga diantos. Tolong ton hungkul atunya. Bantos sasrebna. Nah, sok supaya emak cepat dapat geus menang 100 panjong jeung emak teh boga gaji jang meuli rokok emak jang kuliah ieu meureun tah ngabako gitu maturan kita ngahibur kalian. Tak ieu ti Putra Segar 38 mah cayan kene ngagurah caina mah teh nya mah ngaguludug kene caina mah ngaguludug lamun cengek mah cek aing mung penglada tuh moke lamun bonteng ku mokos meujeuna dicobek cobekin tah ieu nya rame cenah sok hayang buru-buru cenah kana milah ye. Aduh ieu ti Ahmad mah atos atuh cenah sok komen oge ka emak sareng
Teh Bule di TikTok anu ka abdi maksudna ieu channelna anu Dadang PX ieu anu abdi nuju live Dadang PX mohon jeung diantos Yeyen anu naon teh anu ngondek TV Ngondek TV, tah nya eta tah. sami emak teh di dinya aya di Dadang PX nya teh di Tilu, channel tah. ieu terus di ngondek TV terus di nu Teh Bule mau bener di TikTok gitu TikTok nya Teh Bule. anu emak mah nyata barbar family anu asli channel emak tambahan anu acan kanu abdi tadi antos kanu abdi gitu ke Ahmednya mangga sok diantos tati milah keneh mung cenah geus kolot cenah era abdi mah 38 teh geus kolot cenah mah Mak mah geus sabaraha teh sok. hmm. Mak mah geus 50 genep Mujina Umur gemewe emak. mak 38 mah mak penggemul. bang gemah cenah gemua cenah majar teh Umur jeung si Abang. oh Bangden. abang 35 38 35 Mbak si Abang. oh di channel abdi aya ta si Yeyen terus diupload ke abdi anak Jamrud Kang cenah ieu timilah oh, anak Jamrud Kang cenah Kang Dadang cenah oh iya atos kanu sadayana oge kayayan oge cenah atos sing sehat mak sukses terus kang Amin. emak Amin musuh amin. nuhun amin pinu anak ti sadayana amin Aing geus cenah makan jam 5-an ya. Oke, Iya, cenah tuh. maksud teh mun bade live deui mak cenah oh nya oh tadi teh eta mun bade live deui teh meureunnan antara jam 10 jam 12 lah gitu nya sok mangga Insyaallah. insyaallah doakeun we Insyaallah. sing sehat Sing sing teu sehat aya mana pamengan anjingnya dina wengi anjing teh rame besok mah aya si Neng Mas Jera. Andri aduh ieu tah Kang Andri masih jero keneh ya milah cenah kudu rada dibawa ke belakang layar cenah ieu mah jigana Kang nya sok mangga sok Oh, eta mah kantun persetujuan milahna we eta mangga sok eta mah ieu we dina emailna lah teraskeun di belakang layar mangga lajeng di mana we jado manya-manya itu Teh Bule mana emak cenah lucunya di cenah di perjalanan TikTok buksu ayeuna teh nya teh mah ge batacan sare teh nungguan ieu teh. Dijemput sama ke mobil Kang Dadang tadi itu. Teh Bule teh ayeuna teh nuju dijemput abdi teh ieu sareng emak teh nuju ngantosan Teh Bule nuju di perjalanan eta anjeunna bade uih tadi teh dijemput mangkat di Jampang teh di Tabuh 5 meureunna taka Karawang Teh Bule teh di Karawang dijemput ayeuna teh acan dugi nya teh teh nuju ngantosan ya doakeun we sing berkeselamatnya di jalanna urang doakeun ke sadaya Si Epin ngaringkuk klik. tapi milah mah abdi mah teh Ciranjang cenah mah asli mah Ciranjang Cianjur nih. Cianjur nya Cianjur Ciranjang pokoknya Ciranjang tos hadir salam ke orang Ciranjang sadayana namanya Salam. Malam mangga boga anak dirinya teh. Oh, di Cici Ciranjang. meureunnan. Nyai jadi sebutnya dina channel dina eta nama geuningan. oh Nyai eta anak urut Minanto eta di dinya aya teh Cici eta. Cicai. Ti Beungar Ahmed di dinya mak aya. ti Ahmed mudah-mudahan jenis selamat di perjalanan Amin. Teh Amin. Bule. Amin. Amin Amin. nuhun Amin. pinuan ti sadaya ta ieu ti milah keneh mak pasti Mm-mm. loba keneh cai namah cenah pan tadi oge tos sababaraha kali cenah diompolkeun oh bener paingan atuh Kolot kalapa keur mengpeng loba minyakan aya mun diketik yang mun digangsor loba acian. oh teh tadi ngewer wae banyak Si Evin baru ken. Evin, follower si ken. ieu nu ngompol ya ieu aduh nu ngompol ya kene oge Si Evin ngaringkuk. Aduh. tah ti Bunda Yeni ma love you cenah buleud pokona mah lah I love you too. ti Bunda Yeni ieu mah neme hadir nih ieu Halo Bunda. hatur nuhun tos hadir ka Nuhun, Bunda tos Yeni hadir. mangga diantos subscribe-nya diantos subscribe kana channel nu Dadang PX kemudian kanu emak babar pamili sareng kanu Yayan teh anu ngondek TV sok diantos subscribe-na
ngarah engkin tiasa patepang deui tiasa lep deui pan ai Semangat nya pan semangat eta pan mah. semangat pisan nya mah nya Semangat geng mage kuaten po kasare ya. Maturan. Atau cenah subrek mak cenah hatur nuhun Nuhun. kantun kanu abdi meureun teh nya Kang diantos Dadang. sok mak ku mak sok promosikeun heula Oh, Nukang Dadang tah. Cobrek heula Nukang Dadang PX-nya. Oh, jeung ini anu Connect TV tah. tah sami Sami eta tiluan teh mama ngagunuk tah nya. anak emak keneh eta Anak make nih sarua sok. Lamun ngobrek ka emak sobrek anu dua oge nya. Rame-rame gitu. Jadi bisa maturan kieu tah. tangkin mah insyaallah dina malam minggu yeyeuna aya urang lep teh Neng boleh neng boleh aya. aya urang lep bareng-bareng itu Opatanana aya. jadi ngumpul ge mah urang atau Kakang Dadang sadayana hatur nuhun pisan hatur nuhun pisan hatur nuhun atas dibantos sasarannya hatur nuhun tuh bener mak naik mak Syukur ya. Tati Ahmed yeyen teh cenah urang kali emak sanes tah sok mak jelaskeun mak Eta teh jadi kumahanya. sami gitu Sami. eta teh meureunnan Sami uncu bisa makanya. incu online emak eta teh sami cuman anjeunna mah caket wah ka Caket. dieu ka emak teh entos teu nganggap sasaha Eta teh geus nganggap inung ka mah. sami sareng abdi ge Sarua teh sami jeung Dadang. seueur anak-anakan mama alhamdulillah katurut mama seueur Alhamdulillah. incuna Tereureus tamu mah beurang peuting oge. anu asli putrana emak mah nya teh bule teh eta mah asli Asli eta. sama putra emak sanes incu online eta mah incu asli Itu asli. Budak Bazir tah. Apa ka budak Bazir tah? Budak Bazir teh anak mak keneh. eta mah cenah ngawapkeun naon cenah eta teh Manggih cau tah. mama Seueur. mak teh ngawapkeun jauh cenah Gerak kalih meureun. tah ti Lesti Anawati mah sehat selalu mak cenah pangkeun abdi ti Jampang Sagaranten Oh, halo Lesti. Sok sobrek heula emak jeung channel Kang Dadangnya. Sobrek heula tah. Terus anu ieu naon teh yeyen ngoneknya ngondek TV eta sami eta putra emak keneh 3 tah nya. Terus ti Putra Seger atos Kang cenah disasrem nembe cenah dapet hatur nuhun pisannya ka Putra Seger hatur nuhun tos dibantos alhamdulillah da emak mah soleh pisan ti Ahmed mah Amin bungsu. amin Doakeun emak masing panjang umur sing sehat selalu sehat supaya bisa ngahibur ka Ahmednya. eta geuningan milah emak cenah mun digangsar ngeunaheun moalnya emak cenah ngeunah wae lah digangsar ge Di kumaha digangsor, diparut, dibebek. Ada lulumpang. sok lah eta mah hayangna kumaha Hayangna kumaha sok. oh berarti yeyen ge mah ieu teh sok naik teh kieu cepet Artinya heueuh. Pancok mah. bener Nah, nang bejaan. Komo emak mah lamun daek mah. Tuh. mama komo leuwih Mana tuh bisa, Pan. Itu jeung si Neng mah teh jeung marane. milah jamilah Kang Dadang cenah abdi geus nyubrek cenah tinu Kang Dadang geura buruhan donat cenah aduh atuh cenah ih cenah asa lapar kieu aduh heueuh nyata justru tadi ka dieu teh ka emak oge teh nyanak tadi teh teu produksi dinten tadi teh libur insyaallah sok lah mungkin amang ai ka emak sok mudah-mudahan pas produksi beneran abdi pas ka dieu pas ka emak sami pasti pasti nyana Pas ka dieu hubungan Kang Dadang. Kang cenah Kang Dadang tak ieu ti abdi tos nyubrek nya entos ti Lesti atos sadayana ge mak cenah disubrek Nuhun, bungsu nuhun pisan nuhun. tah Andri deui wae mah ieu masih keneh Kamilah keneh ieu Aduh. Teh Oh Milah iya Andri asam nyesok jero ieu ya. aduh Teh Milah cenah bade gangsor ku abdi cenah ieu cenah Diparut. siap cenah mending diparut Kang di gangsor mah badag teh nggak diparut mah lemes Atawa di blender. tawa di blender cenah tah Atau aduh bikin jerah we. bikin Bikin jerah putih ieu teh. mah ieu. Aduh
mak kayak dilanjut di cenah bade persiapan ke masjidnya sami. Oh sami mah ge dek Sehat zaman. kasadayana mohon maknya tos Hmm. di Nuhun tepangkeun. mangga Hatur sadayananya. nuhun, hatur nuhun. Mage bari ka zaman heula, Heeh. meureun aya nama sok urang pada ka zaman. Ya. Insyaallah wengi enjing urang tepang deui nya. Urang live deui duka dina Heeh. channel mana man meureun kitu nya. Heeh. Atana pingin da aya pemberitahuan Aya ieu. pemberitahuan Bade lamun ning Kang Ondek Dadang TV. pulang meureun cenah Kang Aya Dadang Ondek TV, kayaknya. Ngan aya insyaallah dina malam minggu mah kumpul sadayana. Kumpul sadayana. Kumpul sadayana. Hmm. Sok mah urang pamit heula atuh mah Oh, namanya. Yuk pamit dulunya kasadayana doakeun mah sing salamet, sing sehat, sing Amin. panjang umur, Amin. emaknya sing bisa tepangnya jeung kalian ge kumaha naon didoakeun mah sing panjang umur, sing sarehat, sing garede rezekina, sing gerbulu-bulu mareunang jodohna nya. Amin. Lalengok mah gitu Tak nya. iya anu terakhir mah nya Heeh. saat acan ditutup iya aya ti Ahmed mak cenah dikantun heula nya cenah. Sami. Assalamualaikum mak sing sehat sareng Mang Dadang amin hatur nuhun pidoana nya kasadaya. Sami. Ya mangga urang ieu urang pada kacai heula mangga dikantun heula. Mohon assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.